Lu balik gitu teh. Ukurannya sakumaha? 10 jeung 8 sok buru. 10 Da jeung hayu we ukuran jeung ukuran aing geus pabeulit. Nu kumahanya kumis mah aduh. Ukur-ukur tah. Sok. Heueuh lah jeung ongkohnya si kumis mah buat ceprot teh mana pagawean-gawean naon teh da. Alat leret kitu patut aing kudu sagala dicabak. Kudu cangcing-cangcing ya. Lah. Ngagawekeun. Anjir, aing diaromongkeun kitu euy. Awas ku aing geuleukeur. Laporkeun ku aing. Sana nama lah. Kudu sagala ditutup. Geus kitu euy. Cih. Ka mana jelemana ieu teh euy? Pundung kitu diobrolkeun kitu. Mantong ka mananya? Sia teh masuk pundungan. Geus bodo amatkeun bae lah. Lelet ieu. Iya, itu nanti saya TR 1 M embernya. Cicing. Oh. Oke, sedap ya. Tungguan heula. Bos, Ya, maaf. ayo naon? Saya mau laporan. Laporan mingguan. Bukan, itu anak buah bos yang berdua itu, Hah, yang di kain. hah. Itu kerjanya nggak bener. Nggak bener. Masa pada tidur, pada ngobrol main HP gitu. Ah, kurang Segala ajar. ngobrolin bos lagi. Bos katanya galak katanya. Wah, Kalau masalah gaji, anak buah. gini, Bang Kawara, cemen katanya. saya kan udah ngegaji ya. Iya. Gaji udah sesuai dengan standar, bukan standar motor. Iya, betul, standar. Bos, itu nggak Kamu tahu. kamu bener Iya, ngomong gitu. betul. Wah, saya ek didikan. Heeh. Kamu masakaran. Makan Iya. dulu aja sana. Ah, iya. Biar saya urusin. Ya, makasih bos ya. Yo, siap. Ya. Tah kop sia teh rasakeun ku aing Bukan saha ngobrolkeun aing tah, bos kadinya ledok. Eta ieu mah jadi ya, potong. Oh, heuh datang geus nya. Ieu perenan heula. Tah, jeung ongkohnya si kumis ka mana juaranya. Itu beda jauh anjing jeung dundungan teh saruana. Kalau bah ceprot na we loba cungur. Ah, gawekeun we hungkul. Gaji teh sabaraha. Beungeut geus jiga tutut model kitu anjing. Pagaweanan manyun jeung manyun. Jeung namun dipopok ku sendal. Itu bener. Goblok teh nya. Ngalieur hungkul lah pokona. Yang mau dipopok pakai sendal saha? Hah? Teu bos. Kamu petek rek jakuya. Suka ngomongin saya kamu lagi gawe. Dibilang saya goreng patut jiga tutut. Selalu ngomongin tadi. Lain heuh bos, pantada jiga tutut saeutik. Tutut. Sakasep kieu. Biarpun saya petek rek hideung kieu, saya lihat atuh sukses di bidang fashion saya. Hampura saeutik. Ulah sok hampura. Maneh nu ngomongkeun urang teh nya. Hayang maneh urang. Dipecat. Gawe nu bener. Ulah tuh bos, karunya aduh. Gawe. Pantat tadi geger gawe. Gawe, ku saya di mandoran. Sok gawe nu bener. Anjing, beki hese ki carana nama euy. Beki dideleukeun. Goblok. Si tinggi sih bakal laporan teh. Kuwi nu bulan ge mang. Jadi ngomongkeun deui. Henteu bos, henteu. Dipecat. Pecat itu. Atuh bos. Aduh, Tiada maaf bagimu. Well. balik ke carana nama euy. Wawanianan udah dikasih kesempatan kerja yang enak, tetap aja ngomongkeun. Wedan.